ningali si Uten anu jejengkean manehanana. Uten mohon Uten tekuat masih jadi tukang lais panas aduh Uten asa nicak arang istri kasih Meureun si Uten teh nicak aspal panas. tekuat Uten asa nicak kuntung. Si Uten bari jejengkean. Ten naik ka dieu ka Naik kana naon atuh akod akhirnya kan Uten sebagai laki-laki geus gede lah sok-sok mana daripada gitu kira Uten tekuat nu geus dinagung pandai Uten Uten. Si Uten bari ajret-ajretan. Sok naik ka dieu Uten naik ka dieu. Hampura Uten nya Uten jelema teu guna nya sok-sok naik ka dieu. Hampura Uten nya sok-sok naik buru di akod. Nyahan ikhlas sok-sok naik aya maneh aduh panas naik ka dieu Reketek si Uten nangkol kena tongong tuluy kurang teh di akod ajak ya naik ka dieu ka Hampura nya ten sok tuh muntah kaluhur saeutik kaluhur. Hampura Uten teu guna Uten ngariweukeun gandeng sia sakuring jelema nu aya di eta terminal ningali ka urang jeung ka si Uten. Tayeuhna aneh meureunnan aya hiji budak ge gerewekan acet-acet dan dina luhureun aspal. Hampura Uten kamari gara-gara si serigala Uten jadi sana leungit di kebon jukut. Teu geus berat-berat teuing mana awak teh. Kan Uten mah sebagai laki-laki idaman sia mah gandeng Hampura Uten nya hapunten pisan Uten hapunten pisan Uten hapunten Uten teh meni pinagi Uten mah hapunten gandeng mana tong ngomong wae. Si Uten di akod tepikeun ka lawang terminal tuluy urang buru-buru ka sisi teu rada ieuh. Ten turun ten. Aduh alhamdulillah hapunten Uten nya bae Uten teh kudu kitu. Hapunten Uten gara-gara senang jadi ngariweukeun naon teh era mawa Uten henteu ten tong make tuh langsung we henteu kitu ten bengeunah kana teh Uten Uten sakali deui harus ka mah naon teh izin nyenak Uten ke kota sing bener atuh ngajawabna atuh teu Uten ieu halangan dina irung bohong pasti lagi era nya nya teu ten manya ungguk jeung hideung atuh sing bener sia mah gandeng ayo urang meuntas ka ditu kela sakadap istirahat lah ayo itu di ditu istirahat dihareup kela tuh loba batur izin naon Uten mah teu bisa meuntas tolong please sakadap loba batur izin naon era mawa Uten teu cek bieu ayo ten tuturkeun ayeuna alim nuturkeun mah tuh pancan berpengalaman tuh kan can berpengalaman mah kudu di papatahan di papatahan ku Deni nuturkeun ku Deni tuntun izin tuh dituntun kumaha mun jiga si Monki Uten tong dituntun wae teu bisa disangka monyet ini teh rumah sakit ai maneh di akod mah kumaha di akod Uten namun di akod mah jiga nu gering kudu kumaha atuh ieu teh Uten lu kumaha Uten nya nasa bingung-bingung teuing kumaha ke urang meuntasna geus teu aya mobil Uten di dieu mah mobil mau eureun-eureun bakal terus-terusan meureun aya sarena heuh ke tengah peuting geus tengah peuting oge asa tenang we meuntasna urang teh era ku batur itu bus ngaliwat we ka dieu mobil loba di dieu ayo teh naik we anu di akod we aparaluna nya peureum lah Uten sok naik si Uten teh jai ku urang di akod deui atuh
celak si Uten teh nangkot deui kana tonggong tuluy muntang kana tak-tak karek geus sababaraha rek harek muntah Om kade itu mobil om cicing om kela Cici Uten teh moal naon salah launan di dieu mah cicing main leungeun cicing si Uten teh rawesan leungeunna teh om mobil aduh Gusti Agung om kela om hampir kecekek eta beheung urang ku si Uten 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 ampura om motor om lumpat sakaligus urang teh mana emang ngerakeun Uten soak om Uten soak om alhamdulillah om ieu mah teu panas om henteu da iuh di dieu mah kabeneran pisan aya tangkal kai nya pan baheula mending rindang so aya kai di sisina teh hareupeun tangkal kai eta teh tukang gorengan diturunkeun ke tukang bala-bala di dinya ku urang teh Joy kabeneran pisan si Uten diturunkeun dina gigireun teko Uten soak om alhamdulillah om orang Bandung ning baik naon ten aya nu nyadiaan cai om si Uten rawe teh kana gelas tuluy cai teh dikucurkeun leguk teh diinung ku manehanana atuh tukang dagang teh melong ka si Uten teh ngarasa aneh beula jelema model kitu orang Bandung baiknya om urang teh buru-buru mentah hampurakeun tukang dagang Joy euy Bu punten pisan pun Allah teh nemehan ka Bandung jinten teterangeun ieu cai langsung dileguk ibu tina gelas biasakeun wae sok we keun wae teu naon tuh om sok sibuk ge teu naon bu ten wios nya bu nya sok ucu sok nya om ten diucu-ucu di kampung abi mah bu tah ya nu ka Uten nyebutkeun ucu paling nyebutkeun kehed si Uten da urang teh eranya Joy euy si Uten ngelekik nginum geus beak 2 gelas pira urang teh jajan diuk dina bangku urang teh dinya si Uten nuturkeun diuk ge gigireun urang bari pok si Uten cumarita Uten soak om meni kacidanya om di kampung orang mah nya om mun motor paling aya 2 nya nu si Om Kudil jeung Om Deni di dieu mah motornya om di loba mobil kan nih di lemur urang mah paling sajam hiji nya om ieu mah mun tiap ngiceup aya mobil Uten reuwas om si Uten reuwaseun urang Joy kakaraeun urang si Uten teh ka kota